Jami nu syukur Allah dijanjikeun wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jalmi nu syukur Allah bakal ditambih nikmatna. Bahasana oge la azidannakum. La lam ibtida taukid, nun tungtung di tasdid nun taukid, pasti bakal. Itu ya. Pasti bakal ditambih nikmat pamasian di Gusti Allah. Jadi karena nikmat orang syukur karena nikmat ku Allah pasti bakal ditambih nikmat orang. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nikmat pamasean ti Gusti Allah maka eta nikmat teh kana disyukuran. Ari syukuran karena nikmat pamasean ti Gusti Allah ulah ninggal kana nikmat tapi ninggal karena numasihan. Ya udah. Bahasa tak bisa deui. Ninggal karena nikmat teh ulah ninggal karena nikmat. Tapi ninggal kana numasihanana. Wah bangga. Abdi kapungkur almarhum pun paman nu Haji Asep. Nalika abdi angkat munggah haji, saur anjeunna teh da kapungkur teh ngingan TPHD tahun 2010 teh. Iring mah ade abdi teh anom keneh. Kenging panggilan di provinsi TPHD. Tapi abdi sareng rerencangan ngiring TPHD teh yuswana atau sarepuh abdi panganomna. Saur anjeunna budak keneh teh cenah. Ngarah katinggal di kolot make sorban. Itu bahasa anjeunna teh. Sorban pasian sorban ku anjeunna. Oh ieu mah sae sorban ieu mah. Butut sorban teh nu dipasikeun ka abdi teh. Cek abdi ka anjeunna mang ieu sorban teh jang abdi we entong balikeun deui cenah sorban teh kitu saudara anjeunna teh meuni keukeuh eta ka abdi nyebutkeun entong di pokona mah amat tong dibawa sorban balikeun deui sanggo ku abdi teh sorban teh ari uwi ku abdi taroseun mang meuni pedage sorban butut jeung kudu dibalikeun deui lain naon-naon cenah ieu sorban teh harga sorban geus meuni pedage 20.000 30.000 harga sorban tapi ieu teh ninggal saha nu masihanana. Saya eta sorban numasianana pangarsa ajengan Ilyas Ruhiyat Cipasung warisan gitu ya. Bangga gitu. Saya ninggal sorban ada puguh sorban nama butut tapi ninggal saha numasianana. Tanda urang teh kedah ninggal kadinya. Urang nikmatna pirage koreh-koreh sok ladang macul 50.000 kadang-kadang kenging eta teh tos rada lombaan ya sakitu oge nya kadang menang 20.000 pirage gitu pirage ladang nambangan pirage ladang jadi karyawan pirage gitu nya tapi ladang capek urang teh halal sama senting Gusti Allah bangga ulah ninggal artosna nah ninggal Gusti alhamdulillah abdi radang capek abdi teu radang korupsi batu mah loba oge da ladang korupsi Gusti abdi mah alhamdulillah gaji sabulan 2 juta oge alhamdulillah Gusti halal tinggal teh ka Allah nangkut ibu oge kitu sami dipasihan ku bapak teh 50.000 ulah kieu meunang sakieu ulah kitu kemudian kada ninggal alhamdulillah Gusti cing sabar apanya nya mudah-mudahan bapak enjing kenging naon kenging di nu langkung syukuran heula nu aya alhamdulillah Gusti masih kene dipasang 50.000 doakeun caroge teh cing panjang ngadoana teh model di waktos abdi ninggal ieu ninggal aya sumping tukang baramain sumping aya masihan teu ageung masihan teh ya paling ge 10.000 20.000 paling ageung teh eta tukang baramain sok naprakeun duikeun aya 5 menit ngadoakeun ka urang teh kumaha mudah-mudahan cek ustad dipanjangkeun yuswana mudah-mudahan cek dimbarkeun rezekina disehatkeun badana tepikeun kalami eta ngadoakeun dipasihan artos sabaraha 5.000 pira oge eta ngadoakeun tepikeun kapanjang kitu mudah-mudahan dibanjangkeun yuswana mudah-mudahan dijembarkeun rezekina mudah-mudahan disehatkeun badana mudah-mudahan disakinahkeun mawadahkeun pabrik teh